Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Boy Studio Channel. Kita sekarang meliput pernikahan Kang Cecep, kan? Teh Yati. Kang Cecep teh ternyata pemeran Dadung Aupnya. Iya. Nah, Dadung Aup di Joko Tingkir. Gimana keseruannya? Ternyata kita ngeliput artis ayeuna teh. Keseruannya sama kru Dede. Bapak siapa? Akan Dasar. Ya teh di mana? Pribumi. Kampung mana teh namanya? Kampung Cinyawar. Di desa naon, Kang? Desa Sukamurni, Kecamatan Cilawu, Garut. Oh, mun. Ari itu berasal ke mana ya di dieu teh? Saurna di teh tempat wisata nu sae nya di dieu nya. Cihanyawa, terus ka ditu anu terang abi Cisarua nya, Cisarua nu terkenal, tapi pada akhirnya pas kamari abi ka lokasi teh acak-acakan. Termasuk di Curug Cihanyawa teh bagus potensinya, tapi jalannya masih kena awon. Ya. Gitu, dan untuk lebih jelasnya kita lanjutkan. Oh, atas dekat tuh.
Panjang lah. Nah, tas lo. Ya. Ya. 1, 2, 3. Nah, iya. Ya, atau saya Kang. Kemarin ini udah datang ya pengantin? Udah datang. Sip. Bener artis? Dadung Aup, Dadung Aup yang Joko Tingkir. Joko Tingkir. Jaka. Joko Tingkir. Emak dawet. Kan jadi muter tadi teh. Ini foto dulu yuk. Mares aja. Lagu. Ini udah kosong kan itu? Tadi itu dah. Calon pengantin pamaket Prato Sumping dia bertempatan Ang Cecep Chandra Nugraha SPD Nudi abring-abring kudu garinding diraga kudu garandang ditutur-tutur kudu dulu dijajab ku para baraya urang bagiankeun ku upacara alit mapat calon pengantin pamaket dikawitan. Abah mah geus teu kuat macul-macul acan, geus teu kuat dahar-dahar acan, tapi insya Allah lamun kawin deui aing kuat keneh. Alhamdulillahirabbil alamin. Daud ieu ninggang poe anu hade nu dianti-anti di kamari diperceka anu paren teh parantos sumping dia patebat. Alhamdulillah ang Chandra Mare baheula rek kawin dengan dijajabkeun we ku dua urang hansip baheula keur calohior keur bangun nganjang di hiji di pos ronda haratis namangan punduk hejo jang wawan. Aduh terus kawentar kacana pria kaceluk ka aun-aun. Wih, alhamdulillah bade oleng panganten teh cuacana keur mejeuna hujan ngaririnci kiri. Alhamdulillah ngomong dulu coy. Si Abu ke mana si Abu? Abu ka dieu. Aduh tuh korek datang geuning. Ya, abang ini aing ke sekolah, saya teh kumaha sep aing ditinggalkeun di tukang ojek. Kumaha mun aing digudang sika ku tukang ojek, ampun Gusti ampun. Meni poho ka aing teh aing babadikan maneh. Aluh eta dangdan meni, lu meni sadatkeun ke begitu eta dangdan. Ka dia apa sih? Aing mah gemes maneh teh ya. Ya tadi kerusuk tiris ki aing ditinggalkeun di tukang ojek. Kalau kayak ini siapa nyalanceng sorangan? Hampura poho. Kamu majikan sorangan poho. Alah, abah. Itu alhamdulillah. Kita anu kasep, meni jangkung lalu gitu awak sambata. Dadung
saha eta teh anu sok main di sinetron menikah sama yang nangga enak sampai jadi tanggung itu kalau mau balik salah di Bandung saya aing mah sok kinong gegeran tegau dia lagi saya juga kayak tukang tangkep wae gitu tadi oke penting datang ka dia ningali Kang Asep gitu Kang Asep Supriyatna aya yang nanggep Kang Asep teh baheula teh pepotongan eta teh baheula abrek di Subahan siapa tuh kau ningali lalaki sok tukang tangkep ai soal menilai laki-laki mah aing teh pengalaman ya baheula aing teh primadona banggelisna ya teh siring na lalaki Awer. Jangan iu kayu bunga bekas pemadaya jangan pemegang sukma payung agung silakan apa payung ang cecep nadi papayungan kudu agung Allah aja wajalla kue ieu selanjutnya mangga diaturanan lajeng silokana nana bodas nandakeun kasucian oge seungit mugia hidup salawas lumaku ngambah sagara kahirupan ditatapakan ku niat anu suci oge tiasa nyamuangkeun sesengitan Asmen Alif mapak tapi ngabagiakeun calon panganten perkenal kana mana jalanan Mami, Mama. din agenda acara pantoskeun 45 menit jalanan gitu maka orang sami-sami sakseni acara betul soreha amin jerobat amin Tuhan wali saudara papayun-payun sareng petugas Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi an'a wa hadana ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala rabbis rahli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah orang sadaya yang diangkat umatnya jaga diomatnya jawab hisab amin ya Allah ya Rabbal alamin ngaturkeun nuhun ka penata waktu penjajah acara anu maparinan kesempatan kasih abdi kawana tokeun paninten data anu patos katampi di pihak isuk anu salajengna panginten Bapak Wali saksi Bapak Dr. Arnas Haji Mustafa ini hoher anu kaduana pangitan saksi kanggo istri Bapak iya Rito ditikah puanjen kalayan nganggo emas kawin ku emas 40 gram ditamih artos 10 juta dibayar kontan restu. Nah, kita begitu kontan langsung sahur bapak mun ditamih seperangkat alat sholat dibayarkan begitu rai tekes adik punya bin wastana Suryati 10 gram ditamih artos 10 juta ditamih alat ya biji amin namu tajawi abdomin sabina rokatan minal oge nikah oge ngawalian atanapi ngawalian nikah intina ya dua taklim sareng tanbih taklim sekedik penten ngilmuan tan kaya sari gunung dicipta indah wungkul di rendapan mah kirang-kirang sabar mah matak seueur nu ti jokrok moga-moga ya pertikahan mah
terus masa nu kelam mungkin jadikan pengalaman anu pahit teh terus kan hati itu di saringkak saparipolah niatan karena Allah. Nah sak perdosan urang sadayana antara hak Allah panginten terutami hak manusia sareng hak Allah. Mudah-mudahan dina waktosna ayeuna urang sasarengan urang ngaoskeun istighfar, syahadat, sholawat sareng ngaosan tasbih sasarengan sangka Astaghfirullahaladzim 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa atubu ilaihi wa atubu ilaihi innahu huwal ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah la quwwata illa billahil aliyyil azim. Siap? Pada ini sampai minum siap. Ada makan internet mau bantu sampai ke dalam pemakanan pengen nama siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Acecep Chandra Nugraha kaula nikahkeun anjeun karaka kaula anu wasta Suryati binti Sutisna almarhum Sutisna suka kalayan ridho ditikah ku anjeun kalayan nganggo mas kawin ku emas 40 gram ditambih artos 10 juta ditambih alat sholat dibayar kontan. Tarima abdi nikah ka raka salira nunamina Suryati binti Sutisna almarhum kalayan mas kawin 40 gram emas ditambih artos 10 juta ditambih seperangkat alat sholat dibayar tunai. Allahumma sholli wa barik wa sallim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin hamdi wa bi ni'amahu wa bi majidah. Ya rabbal karim alim sultan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala kama alam tabaina nabi Adam wa siti Hawa. Kama alam tabaina nabi Ibrahim. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khairi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mengabai salon istrinya sepados Salone. bodona sepados nabi paminten karena Disakseni mayar mas kawin kabojo abdi sakumaha anu diijabkeun dina ijab kabul tadi janten abdi teu ngagaduhan sametan mas kawin lahir batin dunia akhirat. Sampai abdi dibayar mas kawin kucoro di abdi janten coro di abdi dengan gaduhan sametan mas kawin lahir batin dunia akhirat jejako mulo khairan kasira di dunia wal akhirat. Tahan. Belum. Ya boleh deh sun keningna tenan naon? Sun keningna. Tongeng kia. Oh, sampai teh.
ada di kokos. Chandra sekaligus tina film Kuante luar biasa. Tadi ngapa bilang 3 bulan? 3 bulan 2 jam. Selanjutnya bang kita nganggo foto-foto penjelasan mas kawin, paretos penjelasan mas kawin dan sekali ngada pangapunten ke sepuh-sepuhna tina acara sungkeman. Alaihi wasallam. Oke ka keluargana natrat ka urang sadayana nu salawasna tumutkeun ajaran mantena dugi ka panjaman. Amin ya rabbal alamin. Dipaheutkeun ragayan acara tadu 10 menit mamanit teh kedah acara akad nikah. Rudiati Adi Wirya mangga dihaturana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagung dipayun pribados ngahaturkeun nuhun ka pimpinan acara anu panatos masian waktos ka pribados kanggo nyambut hari pernikahan pun anak Cecep Chandra sareng Suryati anu parantos dilaksanakeun akad nikah kalian rahayu salamet. Amin. Oke teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Kadah nama upami sumbing tamu teh kadah ge sornya ya mage diantap heula sor ieu aya tawis asih pamengkeut talibeh mugia kasa ditampi ku bahasa alhamdulillah ditampi kalayan kabingahan mugia aya manfaatna kanggo Ang Chandra sareng Teh Yati. Ya, sip. Oke. Tinggal di kamera, tinggal di kamera di foto. Ningali ka Demi. Nah. Jebret di foto. Siap. Ya, Dek, foto deui. Cepot, copet. Jebret. Wah. Sabar. Dek. Ngacrang. Kali kita ada. Siapa cipi itu di kota. Terus mana? Sakampus serang singgurin. Mung benten 3 tingkat begitu. Abi langkung di luhur tingkat nah. Benten jurusan. Singgurin mah jurusan fisika. Ayeuna jurusan teknik bangunan. Kabogo sering di acara kampus, oke di luar kampus, oke di radio. Kayak ngadekeun hiji perkumpulan ngelawak. Jadi ngelawak bae di sana singgurin teh. Nonton di Bandung gitu, ada batas pensiun. Jadi laku. Hidup salawasna pinangi jeung kabagja. Sok ayeuna geura sidekku, geura sungkem. Mami, pinalahunang kaya sadaya nyuhun ke hampun. Nyuhun ke video ati mami anu kendal dino ati. Kadang kawis Cecep sok tamelan sok camplak anu jadi itu. Sorangan. Sakala ini tong awirah-wirah kanyaan tong pilih-pilih ka asih. Lamun boga rezeki geura babagi walata. Sing adil para mata. Kiwari loba jalma nu camplak baha durhaka abitoha hirupna teh jamuga
sabab lali yen mitoha teh sebagai kolot nasorana aya paribasa mitoha sami jeung kolot urang nasorana rengsi sanos sok suka Cuma berat kebujur, coba. sedikit di pelaminan Cek kuy kok ya naon? Berat kebujur. di balik hayang buduk hejo Prabu di sadayana rengsen di acara sukuman dengan ragayan Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi. Benten tangkal cau sarang ibu-ibu bapak-bapak ari tangkal cau mah ukur gaduh jantung unggul ari urang mah sagadegeun gaduh jantung teh gaduh rasa rumasa rasa rumasa lamun ngadangu aya anu uluk salam kedah di waler kemari ngawaler salam teh wah hukumna wajib nya do Udah didoakeun juga nama. urang doakeun atuh ah ibu-ibu bapak-bapak anu ngawaler salam ti simkuring didoakeun sing enggal angkat ka Mekah amin ibu-ibu anu ngawaler salam didoakeun nu gaduh sametan sing ngalunas amin tuh ini amin tari ini kasih pisan nu bahutang teh kosipanya terus naon teh gini Bang Emok pang nama ulai rebong kan rebauan aluh ampun alhamdulillahnya atuh ka bapak-bapakna nu ngawaler salam di simkuring didoakeun sing panjang rezekina sing panjang rezekina atuh doakeun oge ka bapak-bapak anu ngawaler salam di simkuring didoakeun sing tambih jodoh Amin. sanes jodoh bojona jodoh rezekina gitu amin orang ngawihnya tapi assalamualaikum lapan tadi kalah dijawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kompak nih ya aduh Mang Adon di Subang jauh-jauh ya Allah ya Rabbi ya Karim kampung hidup berbangsa babantunya agama salira juat awit deh Urang asa-asa. Asa bogo asa sia ditolak. Beda semoga pemajikan anyar dia kawin oge. Dan teh urang ditolak kudu didinya. Tolak pantau. Kan urang nyari hate. Yuk, terima kasih teman-teman. Kita udah meliput pernikahannya Kang Dadung Awung. Kan Dadung Awung? Dadung Awung ya. Bintang sinetron Joko Tingkir. Kita udah meliput dari awal perjalanan segala macam dan kita jangan lupa ya like, subscribe dan komen di Boy Studio. Satu lagi ya. Jangan lupa di-share ke teman-teman, boleh. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah.